Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fafahamnaha Sulaimana wa kulla atayna hukma wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahmanu ya Rahim, ya Dal Jalali wal Ikram. Hanja kamari urang kakarek dugikakeun ka ngabahas bidang Rasul. Saur Gusti Rasul, di mana-mana aya hiji awewe atawa di mana-mana aya hiji pamajikan ngagogoreng anu jadi salaki, ngahina ngagogoreng, maka teu aya balesan pikeun eta awewe, pikeun eta pamajikan kecuali ku Gusti Allah dipegatkeun rahmatna antara pamajikan eta jeung Gusti Allah. Illa ayasahallahu min rahmatihi, kajaba megatkeun ka eta awewe, ka eta pamajikan saha Allah min rahmatihi tina rahmatna Allah. Anu saterusna wa qala jeung ngadawuh Az-Zubair ibnul Awami, saha Zubair bin Awam radhiyallahu an sami'tu ngadangu kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Rasul ayyumam ro'atin, di mana-mana hiji awewe ishtagolat anu digawe imro'ah bi'idayati kalawan nganyeri zaujiha salaki na imro'ah hatta sehingga yutallikoha yen ngarageragkeun tolak ka imro'ah fa'alaiha maka eta tetep kasih imro'ah azabullahi ari siksaan Allah. Jadi kieu dina riwayat ieu saur Gusti Rasul, di mana-mana aya hiji pamajikan nganyeri anu jadi salaki, nganyeri nama kumaha we lah. Contoh katakeun salingkuh, pamajikan salingkuh jeung lalaki anu sejen. Nah, gitu nya. Nyeri kan hate salaki itu pastilah. Nepikakeun ka misalkeun si salaki teh mutuskeun da ku sabab kalewatan teuing lah gitu. Geus teu bisa diperbaiki. Nepikakeun ka misalkeun si salaki eta teh ngaragarakeun tolak ka eta awewe teh, ka eta pamajikan, maka fa'alaiha azabullah, maka tetep pikeun eta si imro'ah, pikeun eta si awewe, pikeun eta si pamajikan anu geus nganyerikeun hate salaki azabullah ari siksaan Allah. Alhamdulillah nya. Makana sing kade kudu bisa, terutama nu jadi pamajikan, kudu bisa ngajaga hate salaki, kudu bisa ngaraksa salaki, itu ulah nepikakeun ka ngecewakeun sumawana nganyerikeun hate salaki. Anu saterusna waqala jeung ngadauh Sa'id bin Abi Waqqas, saha Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sami'tu ngadangu kaula Rasulillahi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Rasul ayyumam ro'atin, di mana-mana hiji awewe atawa pamajikan kalafat anu meredih imro'ah
zaujaha kasalakina imro'ah fauqa taqatihi dina saluhureun kamampuhan nana jaoz illa angin kajaba kecuali azabahallahu nyiksa ka imro'ah Allahu saha Allah ma'al Yahudi sarta kaum Yahudi wan Nasoro jeung kaum Nasrani. Dina riwayat ieu saur Gusti Rasul di mana-mana ya hiji awewe anu meredih ka salakina dina saluhurun kemampuan salakina. Contoh misalkeun kieu dina kahirupan sehari-hari salaki teh geus puguh penghasilanana teh misalkan ala kadar kula-kuli paling tani, contohlah kula-kuli gitu di batur paling-paling penghasilan tina sapoe teh 50.000 sajongjongan misalkan kari-kari si pamajikan teh menta ka salaki teh dina saluhurun kamampuanana. Contoh misalkan geus puguh penghasilan salaki teh tidinya hungkul sakitu-kituna menang kula-kuli ayo misalkan hayang pangmelikeun mobil anyar misalkan atawa misalkan hayang panghieunkeun imah gedong anu agreng misalkan eta ge lain teu mampu nya pasti mampu wae lamun dikumpul-kumpul mah. Ngan imam meredih maksa menta ka salaki teh hayang buru-buru dipangmelikeun, boh hayang dipangmelikeun mobil misalkan teh atau misalkan hayang buru-buru dipangnyieunkeun imah gedong misalkan atau misalkan menta naon we lah ka salaki anu pamentana eta saluhureun kamampuan salaki. Jadi pamentana pamajikan teh teu sesuai jeung kaayaan salaki. Teu sesuai antara harga pamenta itu teh jeung penghasilan salaki gitulah. Contohna mah kitu. Misalkeun nama tah pikeun pamajikan anu sapertikeun kitu, lamun teu buru tobat ka Gusti Allah teu buru menta hampura, maka illa azabahallahu ma'al yahudi wan nasoro. Kecuali jaga dina poenan kiamah pikeun pamajikan anu modelkeun kitu Allah bakal nyiksa ka eta pamajikan dihijikeun jeung kaum Yahudi oge kaum Nasrani. Naudzubillahnya. Karena atu menta mawajar kanu jadi salaki mah dahakna. Ngan eta we pamentana kudu disesuaikeun gitulah. Kudu nempo ieu salaki teh penghasilanna misalkeun teh mah sapoe 50.000. Lamun susah sesa konsumsi atau misalkan nu lain oge paling nyesa 10.000 20.000 gitulah jang isukan atau jang penting teh mun dijeng celengankeun ge paling sapoe 10.000 sing kira-kira mentana gitu ulah dina saluhureun kasanggupan salaki geus puguh ieu masalaki penghasilan sapoe teh sakitu bari jeung tidinya namunang kula-kuli hayo dimisalkeun teh mah hayang dipangmelikeun mobil anyar contohna nama kumaha we lah contohna nama penting pamentana eta pamajikan teh dina saluhureun kasanggupan salaki kitu ternyata nu sapertikeun kitu maka lamun teu buru tobat ka Gusti Allah jaga dina poenan kiamat bakal nyiksa Allah ka eta pamajikan dihijikeun jeung kaum Yahudi oge dihijikeun jeung kaum Nasrani. Anu saterusna waqala jeung ngadauh Sa'id bin Musayyab saha Sa'id bin Musayyab qala ngadauh Rasulullah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mra'atin di mana-mana hiji awewe tolabat anu menta imro'ah zaujaha kasalakina imro'ah syai'an kana hiji perkara wahia halna ari imro'ah ta'limu
eta nyaho annahu la yaqdiru alaihi sanya na zauj hanteu kadugaeun alaihi kana eta perkara illa tolabaha kajaba nyuprih ka imro'ah Allahu saha Allah yaumal kiamati dina poinan kiamah bi'tidadil adabi kalawan manjangkeun siksaan. Sami sapertos riwayat anu tadi awal. Jadi hiji pamajikan menta kanu jadi salaki tina hiji perkara gitu tah. Padahal geus apaleun si eta pamajikan anu menta teh, lamun misalkeun menta eta ka salaki teh, salaki moal mampuh keur merekna, moal mampuh keur ngabulkeunana gitu. Geus nyaho misalkeun teh mah penghasilan salaki sakitu, hayo di menta nu lain-lain anu dina saluhureun kasanggupan salaki. Padahal geus nyaho yen salaki teh moal mampuh pangmeulikeun misalkeun teh mah, tapi hayo we terus-terusan menta ka salaki. Tah pikeun pamajikan anu sapertikeun kitu, lamun teu buru tobat ka Gusti Allah, teu buru menta hampura ka salaki, maot kaburu datang, maka jaga dina poenan kiamat Allah bakal biimtidadil adabi manjangkeun siksaan pikeun eta awewe. Kana singkade ceuk tadi oge ari pamajikan menta ka salaki mah wajar dahakna, da pamajikan mah biayaeun saelah salaki, nafakahaneun salaki wajar. Ngan eta we pamajikan kudu nyesuaikeun pamentakna ka salaki teh. Geus puguh apal misalkeun teh mah salaki tukang kula-kuli, ceuk tadi ti oge contona mah sapertikeun kitu, sapoe misalkeun tina kula-kuli ngan ala kadar paling 50.000 sajongjongan, hayo misalkeun pamajikan teh menta pangmeulikeun HP iPhone 12 Pro Max misalkeun teh mah, atau misalkeun teh mah hayang pangmeulikeun mobil Fortuner, kan eta dina saluhureun kasanggupan salaki, bari jeung geus istilahna nama salaki moal mampuheun lah gitu. Nah, ya. Singkade menta mah wajar kalau jadi salaki, ngan eta kudu disesuaikeun ka hayang urang teh jeung penghasilan salaki gitu. Ieu mah geus puguh-puguh salaki moal mampuh pikeun ngabulkeun permintaan urang selaku pamajikan, hayo dikalah dipaksa hayang pangmeulikeun gitu. Kenging ya disesuaikan sajalah dengan keadaan gitu. Anu saterusna waqala jeung ngadauh Abdullah bin Umrin saha Abdullah bin Amr, sami tu ngadangu kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ngadauh Rasul ayyuma mamra'atin di mana-mana hiji awewe abasat anu camberut fi wajhi zaujiha dina muka salakina imro'ah illa kajaba kecuali angin jaat datang imro'ah yaumal kiamati dina poenan kiamah muswaddatal wajhi bari nahideung beungeutna illa antatuba watarji, illa kajaba upama antatuba taubat imro'ah watarji jeung balik imro'ah tuh. Nah, jadi kieu misalkeun teh mah caur Gusti Rasul dina riwayat hadis ieu, di mana-mana aya hiji awewe atau pamajikan camerut we ka salaki teh baeud siga truk termos misalkeun teh mah eueuh seri-serina ka salaki teh ngan baeud deh aya duit baeud misalkeun teh mah teu boga duit komo, eta kan dosa perkara.
gitunya. Lamun teu buburu mentah hampura ka salaki, lamun teu buburu tobat ka Gusti Allah, tuh illa anta tuba wa tarji. Maka jaga dina poenan kiamah eta awewe teh eta pamajikan sok camrut ka salaki teh bakal datang ka Gusti Allah kalawan beungeut atawa pamenteun atawa rarai anu panghideung-hideungna muswaddatal wajhi beungeutna hideung. Ya Allah ya Rabbana karim. Tapi illa anta tuba wa tarji kajaba upama tobat si eta pamajikan teh gitu. Karena lamun sakalian aya kaamek ka salaki teh cumarat camerut misalkan buat baeud buru-buru mentah hampuranya buru-buru tobat bisi keur camerut maot gitu tuh saur Gusti Rasul. Makana pantes atuh garwa-garwa Gusti Rasulnya ketika nyarios sareng Gusti Rasul teh entos mah deui nungkulkeun pandanganana dina arah-arah takdim ka Gusti Rasul. Padahal kan salarosna mah neuteut rarai salaki ningali pamenteun salaki kan jadi ibadah. Tapi kunaon cenah seriwayat hadis upami garwa-garwa Rasul nyarios sareng Gusti Rasul papayun-payun justru rada nundukeun pandanganana. Nah eta mah arah-arah saking ku takdim-takdimna ngamulyakeun ngagungkeun kanu janten caroge terutami ka Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Garwa-garwa Rasul sapertoskeun kitu. Ketika nyarios sareng Gusti Rasul pandanganana rada dikahandapkeun ditungkulkeun oge ketika nyarios sambil senyum gitu sambil gumujeng pikabungaheun ari pamajikan camrut wae mah nya boro-boro pikabungaheun pan tah ge kitu. Jadi ketika aya hiji awewe aya hiji pamajikan camrut kalau jadi salaki ya Allah ya Rabbana karim maka jaga dina poenan kiamat eta awewe eta pamajikan teh bakal datang mayun ka Gusti Allah kalawan beungeut pamenteun anu panghideung-hideungna gitu. Jadi lamun misalkan di alam dunia ngarasa panggeulisna, ngarasa pangherangna, ngarasa pangglowingna, punten-punten lamun sok cumarat camrut ka salaki mah nya bisa-bisa di akhirat menjadi panghideungna model gitu. Illa anta tuba wa tarji kajaba upami tobat mentah hampura ka salaki mentah hampura ka Allah tobat ka Gusti Allah. Anu saterusna waqala jeung ngadauh Abu Ubaidah saha Abu Ubaidah bil Jarrami bin Jarram radhiyallahu an Samitu ngadangu kaula Rasulillahi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Rasul ayyuma mra'atin di mana-mana hiji awewe agbobat anu nyieun pika ijideun imro'ah zaujaha kasalakina imro'ah wahia halna ari imro'ah zalimatun eta anu zalim au ghadabat atawa anu ngabenduan alaihi kasalakina lam yakbalillahu maka hanteu narima Allah minha ti eta imro'ah sorpan kana ibadah parduna wala adlan jeung hanteu narima Allah ka eta imro'ah kana ibadah sunnahna tuh nya. Jadi ketika aya hiji pamajikan ngalakukeun hiji pagawean anu pika ijideun salaki teu pika resepeun salaki contona kumaha seueur komo di zaman kiwari mah misalkan kieu lah hal sepele hiji pamajikan cetan atawa kontekan jeung lalaki anu sejen anu lain muhrim eta kan hiji pagawean anu tangtu pasti teu pika resepeun salaki
Komo lamun cetana berlebihan, kontekana berlebihan, komo lamun tika ketemuan mah contoh kecil nama eta we lah. Di zaman ayeuna mah eta kan hiji pagawean anu tangtu lamun salaki nyahoan apaleun salaki moal resepeun kana pagawean eta. Ijin lamun ningali kalakuan pamajikan modelkeun kitu. Contoh nama kitulah. Tah lamun teu buburu tobat ka Gusti Allah, lamun teu buburu menta hampura kanu jadi salaki, misalkan teh mah maot kaburu datang, maka Allah moal narima ka eta pamajikan, moal narima kana naon? Kana ibadah wajibna oge kana ibadah sunnahna. Ya Allah ya Rabbana karim. Makana singkadenya kudu bisa ngajaga hate salaki, ngajaga salaki, ngaraksa hate salaki, ulah sampai kakeun hate salaki teh nyeri gitu. Ulah sampai kakeun hate salaki teh kecewa. Naon we perkara anu matak hate salaki kecewa mah da seueur gitu. Kurang-kurang bisa ngajaga mah modelkeun cara tadi. Contoh hal kecil nama di pamajikan misalkan cetan berlebihan jeung lalaki sejen anu lain muhrim, takkan hiji pagawean anu tangtu pasti teu dipikaresep kudu jadi salakina. Namun misalkan teu buburu menta hampura ka salaki, teu tobat ka Gusti Allah, maot kaburu datang dina kaayaan teu aya ridho salaki, maka Allah moal narima kana pahala ibadah wajibna oge moal narima kana pahala ibadah sunnahna. Ya Allah ya Rabbana karim. Anu saterusna waqala jeung ngadawuh Abdullah bin Mas'ud saha Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an samitu ngadangu kaula Rasulillahi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Rasul la'anallahu ngalaknat Allah al musawwifat ka pirang-pirang awewe musawwifat kila dibasakeun wa mal musawwifatu ya Rasulullah jeung eta naon ari musawwifat teh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadauh Rasul allati eta awewe yad'uha anu ngajakan kalati zaujuha saha salakina lati ilal firasyi kana kasurna patu sawipu maka ngengke lati lahu kajaoz watashtagilu jeung katungku lati anhu tijaoz hatta sehingga yaglibahu ngalindih kajaoz annaumu naon sare. Jadi kieu saur Gusti Rasul Allah ngalaknat ka musawwifat. Aya nu naros Gusti Rasul. Gusti Rasul musawwifat teh naon mun cek basa urang mah saur Gusti Rasul musawwifat teh nyaeta hiji awewe hiji pamajikan anu ketika diajakan kana kasur ku salakina ngengke-ngengke tah eta teh awewe musawwifat. Contoh misalkeun kieu lah. Karena contohnya langsung salaki teh misalkan keur hayang perang, keur hayang upacara kemerdekaan Republik Indonesia di kamar misalkan teh mah ngajak ke pamajikan teh, ngajak ke pamajikan teh nyi urang upacara yuk misalkan teh mah gitu. Nah cik pamajikan teh misalkan kieu nolak mah henteu tapi ngengke kewe atuh lah karek jam 8 misalkan teh berang keneh. Nah nepikakeun ka misalkeun si salakina eta teh kasarean diengke-engke ku pamajikan teh. Jadi engke-engke teh aku pamajikanana tunuh meureun teu kuat nepikakeun ka si salakina teh kasarean. Tah awewe musawwifat teh sapertikeun kitu.
nusok ngengke ketika diajak ku salaki. Tah maka awewe nu modelkeun kitu saur Gusti Rasul, la'anallahu ngalaknat Allah ka awewe atau ka pamajikan anu modelkeun kitu. Auzubillah nya. Makana ketika diajak ku salaki teh hading kengke, begitu salaki ngajak teh kudu langsung ulah diengke-engke bisi kaasupkeun musawifat nya. Musawifat pamajikan anu dilaknat ku Gusti Allah. Mun salaki ngajak teh kan mun ngajak ya pasti aya kode-kode rahasia yang tidak diketahui oleh anak-anak, entah itu ngadehem atau ngiceupan. Tah pamajikan kudu siap ketika dikodean teh, misalkan cek salaki teh mah atawanyi urang upacara yeuh langsung jeung pamajikan siap 86 kudu kitu kudu langsung bisi ulah diengke-engke nya, ulah diengke-engke engke waktu dah kake jam 8 ke jam 11 ya misalkan teh ke salaki bisi kaburu sare manten kaasupkeun musawifat nya hiji pamajikan anu dilaknat ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyuma imra'atin nadharat bi wajhi zawjiha wa lam yadhak. Wallahu alam bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.